Itu kalau ku anak siapa membawa anak aing dan duit tante nanti masuk ieu. Ini parah nih. Anjir, setelan we di sepatu, di kaos, kacamata. Ai jajanan budak. Udah mih kitu. Mana Luar biasa ngeunahna endogna meresap pisan mie gulung ya. Aduh aing ngeunahna. gulung? Entah ya sagegel. Anda yuk. Sagegel. Kabesekan aing. Ngeunahna. Sagegel atulah. Atuh geuleuh aing meureun kegel mah. Cuma mere ieu teh. Meuli we atuh meuli. Mere eueuh duit aing puguh. Moga ge 2000. Urang mah pas-pasan itu. Pas-pasan mah duitna. Luar biasa. Endog telurnya. Mantap banget. Sedak dua aja sok. Kan 5.000-an ya teh. Urang mah duitnya 10.000. Ngeunahna. Teu menang 2000-an mah. Teu menang euy. Luar biasa pokoknya ya. Aing nginum euy. Mantap emang aing pada hameut mah mawa aing. Yang nyawa aktif aing. Nah, mie gulung. Gajak eh. Ada Imam. Ya. Mangga aing lada bisa minta hiji. Minta aing hiji lada bisa juga. Apa? Hiji aing minta yang nyimpen aya dua tah. Kelan lah. Kita minta aja kita lada bisa ya. Ya. Kulit mas yang kek. Abas. Bola-bola. Hah? Sama ibu budak letik. Lihat dong. Sama awewe. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Aki-aki mau bawa awewe. Siapa yang gering? Sok pasir. Bentar ya, aku kesana dulu. Oh, Mau jajan. Jangan dila ya. Tong balik nih, Neng. Situ budak letik. Pojok dadan aku aing udah. Sok. Ya, sudah kayak aing atuh. Loba tuh awewe aing mah. Jangan kesini. Kenapa? Jangan pokoknya. Aku mau pamer ke teman-teman aku. Ilaha mana budak kabogoh. Aing mah geus sakit ge kabogohna tuh. Geulisan ah. Ya. Hai. Sayang. Ieu saha? Weh, ieu saha? Mana sana situ? Kabogoh na? Kabogoh. Kamu tega. Tega kamu teh. Tah baca aiku. Anda. Jangan bercanda anak. Ai. Very good, very well. Terus ki ai. Dibocek ke batu. Well. Ai eta teh kabogoh. Jadi kabogohan benerna. Kabogoh aing. Kabogoh aing bulan teh. Kembali ke cangcut. Aing geus aya we sampai lolosin mah. On saya kabogoh. Itu cenah kabogoh mangge kita dibawa batur. Ternyata kembali. Geus ke percuma. Bukan laki di layanan mah. Nyaho atuh. Well. Siap naon aja. Neng, naon itu kabogoh? Iya. Tadi bilangnya tuh punya kabogoh, tapi ayeuna buktina gua kabogoh. Well. Aduh, ngeunahna ya. Dingin. Nah, aing ke suku ya. Ngompol teh ngati aing. Wah. Batere. Batere. Aduh, yang minuman ini. Yang mau John. Kan. Ini si batere ya. Ini si batere. Asang na ieu mah euy mi John mah. Dak kene lah. Anjir, Pak, hasil tas di mana? wis orang layangan. Panas ya. Sia sakit geus hidungnya orang layangan.
Nah iya aing beak ya bisa dino nya. Hanya itu. Dapat ieu beak ku. Sekarang bawa. Kan aing mau boga ta. Apa eta mah? Nah iya saha minum aing anu minum. Nyawa tuh. Bener saya kan Aing mau boga wa ta. Tadi bawa. Apa eta mah? Berit. Kalau aku aing nomor urut uang, kayak aing ketepaan ureunan. Katepaan naon ku nyok? Ketepaan goreng patut. Alhamdulillah halo dong. Ada jalan-jalan. Halo guys, aku lagi di alun-alun Ciamis bersama si Ucup tukang nongkrong dan doyok apa. Naon sih Ucup? Di mana itu? Sekarang yuy. Allah pangeran sia teh nyaho lembur sorangan kan. Iya teh alun-alun Ciamis ku nyok tah. Tuh ada lo. Iya alun-alun Ciamis teh teh pergi ulin. Ah itu di bawa si roksok mah. Kenalan mun aing dari kadis yang nang loba itu. Ibu, opala sakong sok gitu. Tuh ada lo beusi ku nyok teh baca cabutan sia. Otakna teh ini itu teh roksok. Bawa atuh, jeung mama. Duit ke duit kali mah. Kalau mah roksok. Temenan ku pamanen aja teh panggil nang roksok. Uang geuliang, uang tinggal. Mana ini teh? Iya cuma ngebahas tadi. Yaudah tuh ayo. Ayo. Kak? Ya, mau apa? Pesen bakso 2 mangkok, Kak. Dimakan di sini? Iya. Silakan duduk. Oh iya. Makasih ya. Ayo, udah kenyang, pulang aja. Ayo atuh. Jadi berapaan, Nak? Jadi 50.000. Oh, 50.000. Kenapa? Main duitnya kemana, Om? Alah, duitnya di nu pesak itu. Ih, gimana atuh? Kumaha tuh? Halo yok, aing 8 jeung ongkos mobil ban. Ah jajan baso we, aing aya baso langganan. Kang naik mobil kumaha balik? Ah uang ngamen we, balik mah. Iya pan. Ayo. Ya atuh gimana? Iya, mama dibikin Iya, malu baso aja. langganan aing mah doyok. Baso nanguna. Aing Iya, kayak aing bayar. Pak. Kemarin ke naon sah? Tulungan, Pak. Tah. Iya. Ah. Atur nuhunnya. Sawang soalnya. Ayo. Ayo pulang. Bisa, ingin ke bakso. Ke bakso apa nih? Kemana nih? Dia. Iya anak aing ini bobogohan diajak ka baso ku budak sia man doyok. Naon dia? Nah iya duit bapak iya kumaha dah? Bayar bakso di nomor ini. Sia mau awewe teu mau duit kan? Ah itu kalau ku anak sia mah mamawa anak aing damel duit hantek nanti baso ieu. Mana? Ka mana sih temen ayo? Pan duit lagi eueuh. Pan aing lapan ieu. Iya, wah ngamen deh iya. Hah? Iya ngamen lah. Ah, punten ah, janten ah.